Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana alhamdulillah. Kalayan kudratillahi robbi qadartinu maha kawasa urang tiasa ditepang dangukeun deui. Sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta bari senuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul Utari Nagipati. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amboros ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tele kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayan alam ti peuting, nyatana Kaneng Kartika anu mana ayeuna parantos aya di bumina Juragan Subrata. Eta hanca teh mitranya. Sumangga atuh mitra ameh teu nyangkolong kana waktos, urang pusirkeun di perhatian urang kana ieu carita. Kartika, tos lah tong ngobrolkeun wae utarinya. Mending ganti atuh ayeuna mah ku obrolan anu sejen geus peuting ulah ngomongkeun wae nu kararitu. Jeung deui asa geus tunduh kuring mah. Ceuk Neng Ratna bari terus ngagoler kana bantal. Samalah terus mulen awakna ku simbut, puguh beut ngadadak jadi asa sieun jeung keung. Kunaon Ari Ratna meuni jiga anu haroream ngobrolkeun utari teh. Nah nya kitu geus tunduh. Kuring mah puguh resep keneh ngobrol. Ceuk Neng Kartika bari melong ka sobatna anu geus ngagoler bari disimbut. Terus atuh goleda gigireun awakna malik Kaneng Ratna anu masih keneh kucap kiceup. Nya kuring mah geus tunduh. Jeung diisukan we lah ti beurang lamun rek nyaritakeun utari mah tong wayah kieu. Rat kumahanya itu mobil kuring mogok. Mangkaning cenah di dieu mah jauh ka bengkel. Aya oge deket jalan raya terus maknya kudu didodorong. Saha anu rek daekeun mantuan ngadorongna. Ceuk Kartika inget deui kana mobilna anu mogok di sisi lembur. Gampang soal eta mah. Keun bae isukan urang tinggal we ka ditu nya lamun bener mogok kuring rek menta bantuan ka Mang Salim supir Kang Darma. Lantaran di lembur ieu mangan manehna anu ngarti kana urusan mesin mobil mah. Geus lah ayeuna mah urang sare heula kuring geus tunduh ieu teh. Keun bae perkara mobil mah ulah dipikiran. Ceuk Neng Ratna bari reupeureum da puguh nya geus ngarasa tunduh sabab harita teh geus nica kana wanci tengah peuting. Ampir sakabeh pangeusi imah geus sadare. Nempo kitu geus teu ngomong deui. Reup Neng Kartika oge peureum anu satuluyna duanana sarare tibra geus teu loba deui pikiranna naon. Kasugri kaum dangu. Urang kocapkeun poe isukna. Anon poe geus meletek ti belah wetan, hayam jago geus reang kongkorongok ngabagiakeun datangna alam beurang. Langit bengras taya tedeng aling-aling manuk saeran rariciit di sarada pating aracelog dina dahan. Anu katingali pating aroyag katebak ku hiliwirna angin gunung anu tiis meuni nyecep kana awak. Dina kayaan kitu, di imah Juragan Subrata sararea oge geus hararudang. Bu Halimah geus kuprak-keprek di dapur nyadiakeun kadaharan. Pasubrata jeung Neng Ratna kitu deui tamuna harita keur ngarobrol di patengahan bari nyang hareupan susuguh anu meunang nyayagikeun Bi Aci
anu katempo ngarebul keneh. Cai kopi dina gelas kaambu seungit meleber. Goreng peuyeum ditipungan katingali karoneng semu tutung. Supan caunang kasapiring ditambah ku goreng ulen ketan jeung sambal oncom. Puguh we atuh meuni nikmat isuk keneh disuguhan anu kitu mah. Sabot keur kitu torojol Darma kaluar ti kamar samalah katempo geus sagedangdan. Rek indit ka mana jang? Apan ieu teh poe Minggu. Tapi naha meuni geus rapih kitu, naha rek ka kantor atawa rek ka mana? Ceuk Pasubrata nanya ka anakna nu katempo papakiana geus rapih sarta geus make sapatu jeung jam tangan kawasan nu rek indit-inditan. Gek Darma diuk gigireun adina ret kaneng Kartika terus manggut bari seuri. Leres ama ieu teh dinten Minggu. Nanging abdi teh ayeuna bade angkat ka kota. Margi gaduh keperyogian sakedi karerencangan. Nya kalaresan ayeuna aya waktos janten bade dibujeng ka bumina. Walon Darma bari cirilik nyicikeun cai kopi tina poci. Regot diinum bari ditiupan. Baru rek ka kota. Nya teu nanaon tapi omat kudu ati-ati di jalan. Mawa mobil teh ulah tarik-tarik teuing. Bisi cilaka lantaran kasalamatan urang leuwih penting. Jadi biar lambat asal salamat cenah lain kitu. Leres ama eta kasauran teh tangtos bade diestukeun ku abdi. Walon Darma sok nunda gelas cai kopi dina meja. Kang Darma sareng saha bari angkat ka kota teh? Ratna nanya ka lanceukna bari ngareret. Ah akang we nyali rarat nah aya naon kitu? Darma malik tumanya bari neuteup ka adina. Ah teu nanaon Kang, nangi apan biasana masok di rencangan ku Mang Salim. Nya pami kitu mah kalaresan pisan Mang Salim teu angkat. Margi abdi teh bade nyuhunkeun tulung ka anjeunna kanggo marios mobil Kartika anu kamari mogok di sisi lembur. Tak kitu Kang. Ceuk Neng Ratna ngajelaskeun pamaksudana anu rek menta tulung ka Mang Salim. Oh, janten kamari teh ngabantun mobil. Teras mobilna mogok. Ceuk Darma beri melong ka Neng Kartika. Sumuhun lares Kang telepat. Mobil abdi teh mogok. Walon Neng Kartika bari terus tungkul kawasan embung padu teuteup lila-lila jeung Darma. Sabab karek sakitu oge hatina geus teu puguh rasa. Bet aya rasa anu aneh nyungkelik tina jero hate anu hese dicaritakeun. Oh, pami kitu mah keun atuh engke bari ngalangkung urang wartosan Mang Salim supados enggal sumping ka dieu. Tamuhun lares kitu Kang. Punten we nya sanes maksad abdi bade miwarang ka Akang. Mung sakantenan we eta mah. Ceuk Neng Ratna bari seuri ka lanceukna. Mangga Neng geulis adi Akang anu cerewet bawel. Ceuk Darma bari nyiwit pipi adina. Jung nangtung leos ka dapur maksudna mah rek bebeja heula ka Ibu Halimah. Sanggeus meunang idin ti indungna teu lila Darma geus balik deui terus ambitan ka Pasubrata. Ama, dikantun heula atunya. Abdi bade angkat mundut pidoana. Nya bral ka ditu tapi omat balikna tong sore teuing jang. Sabab si ibu karunya sok kariwangeun ari anakna can balik teh. Sumun mangga ama. Hayu aturat. Akang angkat heula nya. Ceuk Darma ngareret ka adina terus amitan. Mangga Kang wilujeng angkat. Pugi cing salamet di jalan. Nuhun Rat. Neng, mangga dikantun linggihnya ku Akang. Ceuk Darma bari ngareret ka Neng Kartika anu harita teh kaparengan keur melong ka manehna. Kawas anu keur merhatikeun sagala tingkah polahna. Sumuhun mangga Kang wilujeng angkat. Walon Neng Kartika semu geumper. Sanggeus amitan ka sararea Darma leos indit muruka garasi teu lila gerung kadenge sora mobil dihirupan. Satuluyna mah mobil maju lalaunan kaluar ti pakarangan terus ninggalkeun imahna. Teu karasa kayan alam harita beuki beurang. Panon poe geus luhur ti kajauhan rentang-rentang aya anu datang tayalian ti Mang Salim anu tadi geus dibejaan ku Darma sangkan datang ka imahna. Teu sakumaha lila geus anjog ka pakarangan imah. Kabeneran pantona teh keur muka. Kalacat Mang Salim unggah kana teras bari uluk salam. Punten. Punten.
Ceuk Mang Salim bari tunga-tengau ka jero imah. Mangga. Neng Ratna ngawalon bari norojol malah dituturkeun ku Neng Kartika. Ae Mang Salim, nun atuh Mang enggal ka dieu. Ceuk Neng Ratna ngomong narada bedas, da pugu bisi teu kadengeun. Sumuhun Neng margi tadi diwartosan ku Aden. Sauna teh pun Mang kedah enggal ka dieu, nah bade aya pikeun saeunaon Neng? Jawab Mang Salim tumanya ka Neng Ratna. Leres Mang abdi teh bade nyuhunkeun tulung wireh mobil rencangan mogok. Tu dipali ditu di sisi lembur anu caket kebon awi saurna mah. Oh, jantan mobilna dikantunkeun di ditu nya. Nya di ditu margi apan mogok mobilna oge teu maju. Da pira aku ari kedah dipanggul mah. Da abot atuh panginten Mang. Oh, hehehe. Sumuhun leres nanging ari mobilna teh kagungan saha eta teh? Sareng nadoi naha make tiasa mogok. Mang Salim tumanya deui bangunan hayang jentre. Pami mobil nama kagungan abdi Mang. Mung duka kunaon perkawis mogok nama margi teu terang abdi mah. Neng Kartika ngawalon kana caritaan Mang Salim. Oh, janten kagungan salira Neng nya. Nanging teterang pami kunaon mogok nama kitu. Nya pami nurutkeun emutan pun Mang mah mata keta mobil mogok oge. Kumargi mesinna teu hirup janten teu tiasa maju. Ceuk Mang Salim ngomong na bari jeung pepetah. Har ari Mang. Nya muhun atuh di mamana oge ari mobil mogok mah kumargi mesinna teu hirup. Da pami mesinna hirup mah tangtos moal disebatkeun mogok atuh Mang. Sok ngabodor ari taeun teh. Ceuk Neng Kartika bari imut ka Mang Salim. Ae, lurusnya Neng kitu hapunten we lah pun Mang masok resep heureui. Kantenan pami heureuyna sareng istri gelis masok betah Mang mah. Aur paribahasana mah sungkan lamun kedah paanggang, sedih lamun kedah patebih. Tah kitu Neng. Ceuk Mang Salim bari jeung seuring ngabarakatak bangun anu bunga. Untungna ku harita mah ceulina teu keur saliwang jadi obrolan teu ka mana karep. Tos Mang Salim ari heureuy teh sok kapapanjangan Mang mah. Tapi untung kene sakieu oge cepilna teu terus saliwang. Ento Neng ayeuna mah cepil Mang teh tos rada sakinten. Tos Mang hayu atuh ayeuna mah urang ningal mobil teh ya. Sumuhun mangga Neng pun Mang mah sejang iringan ka salira. Geus kitu masuk Neng Ratna ka jero imah dibarengan ku Neng Kartika sarta terus amitan ka Juragan Subrata jeung Bu Halimah. Lamun ayeuna rek arindit neang mobil anu mogok di sisi lembur. Samalah Neng Kartika masa kalian harita teh amitan rek terus mulang ka kota lamun mobilna geus jalan deui mah. Da puguh poe isukna kudu indit ka kantor jadi teu bisa lila aya di dinya lantaran ninggalkeun pagawean. Sanggeus amitan kitu mah beral bae Neng Kartika jeung Neng Ratna laleumpang bari dibarengan ku Mang Salim anu ngicilik ti tukang. Tiluanna rek ngajugjug ka sisi lembur, teu kudu dicatur di jalana mitra, teu kungsi lila oge geus nepi ka nu dituju. Nya bae di dinya teh aya mobil sedan beureum anu katempo meuni herang da puguh anyar keneh. Oh iyo Neng mobil kagungan salira teh. Mang Salim nanya bari ngareret ka Neng Kartika. Leres Mang anu ieu. Aduh meuni sae keneh geuning ngagonjreng. Meuni herang ngagurilap moro nyoy-nyoyan sami sareng anu gaduhna. Ceuk Mang Salim bari nitenan eta mobil anu katempo meuni herang ngagurilap. Geus Mang Salim tong nyarios wae lah. Mending oge sok enggal geura parios eta mobil teh. Naha naon anu ruksakna. Neng Ratna nempas kana caritaan Mang Salim. Malah terus nita sangkan gancang mariksa kaayaan mobil. Sabab lamun teu dieureunkeun mah Mang Salim bisi tuluy nyorocos ngomong ka mana karep da puguh sok kitu karesepna. Mangga Neng lah meuni teu sabaran pisan Neng mah. Ceuk Mang Salim bari terus serong ngadeuketan kana mobil. Cobi Neng mangga disetateur heula mobilna. Mang Salim ngalieu ka Neng Kartika malah bari nita sangkan kahirupan mobilna. Oh mangga ke sakedap atuh Mang. Neng Kartika harita keneh gancang buka panta mobil, blus asup geek diuk ditukangeun setir. Terus mesinna dihirupan tapi mata kaneh lantaran teu kudu hese mesin mobil teh ujug-ujug hirup.
Nyapu hatuh Neng Kartika ngarasa heran sabab kamari mah jelas mobil teh mogok teu bisa dihirupan. Tah geuning mobil teh teu sawios-wios sareng deui asa piraku mobil sakitu sae kieu tiasa mogok sagala rupi. Ceuk Mang Salim bari seuri nyerenge. Leres Mang, nah mobil teh tiasa hirup. Margi kamari mah leres mogok ku abdi teras dihirupan oge ke bae teu tiasa. Nanging nah pami ayeuna mah teu sawios-wios geuning mobil teh. Janten ngaraos heran abdi mah nah beut tiasa kitu nya. Ceuk Neng Kartika rada bingung da puguh heran ku eta kajadian. Nya geuning eta mobil teh teu mogok, kawasna aya nu aneh ieu mah. Neng Ratna ngomongna rada ngagerendeng. Pikiran jadi rada malaweng inget deui kana caritan Kartika tadi peuting anu kungsi panggih jeung Utari. Rat, ayeuna mah rek sakalian we pamitnya. Da geuning geus beurang ieu teh, jeung deui alhamdulillah mobil oge geus jalan. Nya boga-moga teu mogok deui. Nitip salam ka Bapa sareng ka Ibu kitu deui ka Kang Darma. Nuhun pisan kitu nya. Wireh ku abdi tangtos direrepot. Neng Kartika akhirna mah amitan ka Neng Ratna rek mulang deui ka Bandung. Nya teu naon atuh ari kitu mah ngan kadenya. Engke poe Sabtu hareup Kartika ka dieu deui. Biasa urang neruskeun ngobrol. Insyaallah lamun perang aya umur jeung teu aya halangan. Hayu atuh kitu we nya. Mang Salim, mangga dikantun atur nuhun nya Mang. Wireh abdi parantos ngarepotkeun. Neng Kartika amitan ka Mang Salim samalah terus ku siwel ngaluarkeun duit kertas tilu lambar tina jero tas. Sarata terus atuh diasongkeun. Barang nempok itu nya puguh Mang Salim meuni curing hak panona awas ari kana duit mah. Mang Salim ieu kanggo ngagaleun rokok. Aduh, kanggo pun emang ya teh Neng. Sumuhun kanggo Emang. Mangga enggal ditampi. Atuh nuhun atuh Neng, mugia enggal kagentosan anu langkung ti kieu. Sareng deui mugia salira dipaparin kasalamatan di jalana. Teu hararese mitra. Mang Salim nampanan duit anu dibikeun ku Neng Kartika sup ka jero saku bajuna. Paromana katara beara marah mai bakat ku ato. Sanggeus amitan kanu duaan Neng Kartika mengkolkeun mobilna. Anu satuluyna maju lalaunan bari gugupai ka sobatna jeung ka Mang Salim anu kerajeg naringalikeun. Samalah sarua Neng Ratna oge gugupai ka sobatna. Geleser mobil teh maju beuki lila beuki jauh. Mangga atuh Neng, ayeuna mah urang wangsul nya sakantenan ku pun emang bade dijajabkeun deui dugi ka bumi. Ceuk Mang Salim bari ngareret ka Neng Ratna anu masih keneh ngajanteng nempokeun mobilna Neng Kartika anu geus anggang. Malah terus ngiles palebah pengkolan. Nya hayu atuh Mang, da ayeuna mah tos teras mobilna oge. Neng Ratna ngawalon bari ngalengkahkeun sukuna terus leumpang diiringkeun ku Mang Salim. Kayan di tempat eta mah estuning tiseun sajabat ti kitu loba tangkal awi anu jarangkung. Breh kabelah tonggohna aya jalan satapak anu biasa sok diliwatan ku urang lembur lamun pareng rek ka kebon atawa rek ka leuweung. Sanes Neng, pami istri anu nembe teh saha teh eta teh. Pun emang mah meuni asa nembean ningali aya istri meuni geulis sapertos kitu. Sajeroning leumpang Mang Salim nyelang najakeun mojang anu tadi. Ih Mang Salim mah geuning teu sangka meuni awas keneh ari kanu geulis mah. Abong-abong lalaki sanajan geus kolot oge angger we panonna mah beuntan empo anu herang mah. Ceuk Neng Ratna bari jeung seuri samala terus ngalieu ka Mang Salim anu ngiclik leumpang nuturkeun di tukang. Ari Neng nya sanaos tos kolot oge alhamdulillah pun emang teh awas keneh. Sarengna deui resep we atuh Neng ari ningali istri anu geulis mah. Dalamun seug emang anom keneh sarta masih keneh bubujangan, moal burung diudag ta istri teh sanaos dugi ka mana oge sarengna deui muga kauning aku sarira. Waktos pun emang masih keneh bubujangan, pun emang teh kalebet saurang pamaget anu kasep sareng gagah. Nya moal tebih lah tagok emang teh ampir mirip sareng tuang raka Den Darma. Bung eta oge pami ditingalina tinu tebih atanapi dinu poek. Lamun teu kitu ditinggalina kudu lolong. Mang Salim nyarita kituna teh bari jeung nyakakak seuri.
Kitu deui Neng Ratna oge sarua da puguh Mang Salim mah ngomongna sok asal padu disada resep heureuy. Lamun kitu mah sami we sareng bohong Mang Salim. Rajin ngaku kasep sareng gagah tapi kedah ditingali tinu tebi sareng tinu poek. Ah, dasar Mang Salim ari geus ngapodor teh tara euleum-euleum. Sabot duanana keur gunter ngobrol kitu. Gorobas ti belah tonggoh kadeng aya sora anu ngagorobas. Jigana mah aya regang garing anu katincak. Neng Ratna jeung Mang Salim duanana bareng ngaliuk breh katempoya saurang jajaka anu keur nanggung jukut kawasna mah kakara balik ngarit di kebon. Kang Ahmad, Neng Ratna ngageruan ka eta jajaka anu taya liam ti Ahmad anu kakara balik ngarit. Reg eureun bari melong ka Ahmad anu katempo awakna menuju ku kesang. Neng, geuning salira aya di dieu. Ahmad ngawalon bari rutret ka Neng Ratna jeung Mang Salim. Kituna teh bari terus ngecageun heula tanggungan jukutna sarta ditunda di sisi. sumuhun Kang kalersan abdi teh tos ngajajabkeun rerencangan. Ceuk Neng Ratna bari neuteup kana beungeut Ahmad anu katempo semu beureum. Da puguh capek geus ngarit jukut ti lamping anu tempatna rada jauh. Jang, di mana ngarit teh eta jukut meni harejo kitu jeung marontok. Moal tu amiseun geura eta domba teh sigana bakal tereh gede. Mang Salim nanya ka Jang Ahmad anu keur ngageberan dada ku dudukui samak. Ari ngarit nama ti lamping Mang. Tu ti belah tonggoh kabeneran jukut teh loba jeung meni harejo di dinya mah. Ukur ngarit satanggungan mah moal matak lila Mang. Ngan pedah rada jauh. Ceuk Ahmad nembalan kana caritaan Bang Salim. Ko da ujang mah getol atuh. Nyari sabenerna mah Mang oge hayang miara domba teh. Yang ngarah boga kukuteun. Tapi hanjakal eueuh anu ngaritna. Da ari kudu kusorangan mah teu bisa sabab Mang sapopoe gawe jadi teu kasiwer. Boga sabaraha hiji domba teh? Mang Salim nanyakeun domba bogana Ahmad. Alhamdulillah aya genep ari domba nama. Taguning geus nambahan ayeuna nama domba teh. Kumpulkeun jang cing nepi ka baranahan ngarah aya keur modal kawin. Da geus cukup atuh ujang teh pikeun mikiran rumah tangga. Mang mah kawin ka saha atuh kuring mah? Boro-boro mikiran kawin, mikiran bobotoh sapopoe oge riweuh. Jeung deui da can aya wewena oge. Anu daekeun ka kuring mah. Ceuk Jang Ahmad bari seurinya kakak. Da puguh pikeun diri nama saeutik oge can aya pikiran hayang ngawangun rumah tangga. Sabab anu jadi tujuan hirupna Jang Ahmad ngan ukur hayang ngabagyakeun indung bapana anu kayana geus beuki kolot. Anu tangtu kudu diperhatikeun urusan kahirupana. Wah, maknya make jeung eueuh anu daekon. Apan Nyi Imas oge alo Emang. Da meuni sok pok deui nanyakeun ka ujang mata kitu oge. Aya anu daekon ngan jigana mah ujangna we anu can aya niat. Cing atuh sakali-kali mah ulin ka ditu. Da pantes alo Emang teh jeung deui bageur budakna. Sajabat ti kitu Mang oge satuju lamun alo Emang ngarangkep jeung ujang. Ceuk Mang Salim. Beut kawas anu ngajodoh-jodohkeun. Nya barang ngadenge caritaan kitu nya puguh atuh Neng Ratna meuni merengut baeud. Hatena teu mikeun lamun seug aya mojang sejen anu mikahayang ka Ahmad. Da puguh Neng Ratna oge geus lila mikaresep. Ngan hanjakal can aya waktu anu hade keur nepikeun sagala eusi hatena ka Ahmad. Nya sajabat ti kitu ngarasa era we da puguh manehna teh pangawak awewe jadi beut asa kurang pantes lamun kudu ngomong ti heula. Geus Mang tong sok terus ngacapruk ngomongkeun anu kitu, da kuring mah bener can aya niat kalebah dinya teh. Nah, ieu teh kala terus ngobrol beut jadi poho kana waktu. Neng hayu atuh urang ngeureuyeuh di mapah. Mang Salim ngareret ka Neng Ratna ngajak neruskeun deui leumpangna. Nya mangga we ka ditu Mang Salim ti payun bade wangsul mah. Margi abdi gaduh keneh kaperyogian sakedik. Neng Ratna nolak samalah ngajurungkeun Mang Salim sangkan balik ti heula. Oh, nya mangga atuh pami kitu mah pun Mang bade ti payun we atuh. Margi bilih tuang rama miwarang. Nya sok ka ditu Mang Salim buru-buru. Mang Salim harita amitan.
Jang Ahmad hayu atunya kade ulah poho ulin ka imah mang. Mang Salim harita amitan ka Jang Ahmad sarta nitah ulin ka imahna. Nya mangga mang insyaallah engke mun aya waktos. Walon Ahmad nya geus kitu leos Mang Salim indit ninggalkeun Ahmad jeung Neng Ratna paduduaan anu keur ngajanteng pahulang-hulang. Kang Ahmad, kunaon tos sababaraha dinten teu aya ngintun suluh ka bumi? Nah tos teu emut akang teh. Apan ti payun tos dipesenan pami 3 dinten sakali kedah ngintun suluh. Ceuk Neng Ratna ngomongna kituna teh bari neuteup ka Ahmad. Oh sumuhun hapunten Neng. Sanes teu emut akang teh mung kaleresan suluhna teu aya. Margi nuju usum hujan mah bararaseuh suluhna. Ah janten teu aya suluhna. Manawi teh akang hilap deui. Moal atuh akang mah insyaallah moal hilap. Moal hilap naon Kang? Neng Ratna nanya ka Ahmad bari neuteup. Muhun moal hilap ngintun suluh. Ke pami akang tos kaleuweung deui saenggalna ku akang dikintun ka bumi. Nya nuhun atuh pami kitu mah tangtos ku abdi diantosan. Naon Neng anu diantosan teh? Ahmad malik tumanya ka Neng Ratna anu keur melong ka manehna. Sumuhun suluhna diantosan. Oh manawi teh akang anu diantosan teh. Ceuk Ahmad bari jeung seuri ka Neng Ratna. Kang Ahmad, Neng Ratna ngomongna teu kebat, katempona mah rek nyarita tapi kawasna rada asa-asa lantaran jajantungna ngadadak ratug teu puguh rasa. Kulan, aya pikeun saeunaon Neng? Jang Ahmad tumanya bangun panasaran. Kang Ahmad. Kieu nya Kang. Neng Ratna ngomongna teu pok da puguh manehna asa karagok rek nepikeun maksudna teh. Da puguh cana naon oge geus era beut asa heurin kuleta. Aya naon Neng? Geuning kalah janten ngahuleung sadera teh. Sok mangga bilih bade aya anu dicarioskeun, tangtos ku akang didangukeun, teu kedah asa-asa. Naha naon anu janten pamaksadan teh? Ceuk Ahmad nanya deui da puguh hatena jadi panasaran, hayang nyaho naha naon anu rek diomongkeun ku Neng Ratna teh. Tapi ari anu ditanyana kala terus ngeluk tungkul bari jeung katara bangun anu rada gugup. Neng? Hei. Teu pararuguh ieu mah. Ceuk Jang Ahmad bari seuri, da puguh rada heran nempo polahna Neng Ratna. Teu lila Neng Ratna cengkat. Red ka Ahmad jigana ayeuna mah hatena geus rada teteg sarta ngarasa geus buleud lamun poe eta rek nepikeun sagala anu jadi eusi hatena ka Jang Ahmad. Sok sanajan paribasana manehna teh pangawak awewe, tapi da ceuk pamikirna eueuh salahna lamun ngomong teh heula. Nya soal ditarima atawa henteu mah nya eta mah urusan engke ti tukang. Kitu ceuk grentes Neng Ratna. Kang Ahmad, pami anu salaresna mah kieu eta teh. Nya mugia bae ku akang kauninga wireh abdi teh tos lami. Ratna! Dina kayaan kitu. Ngadadak aya sora lalaki anu nyentak ka Neng Ratna anu harita keur nangtung pahareup-hareup jeung Ahmad. Nya puguh meuning ngagurubug bakat ku reuwas. Terus ngareret ka palebah datangna sora breh katempo teu jauh ti dinya geus nyampak aya Darja anu keur nangtung ngabadega dibarengan kudua baturna anu keur pating palancrong ka Neng Ratna jeung ka Ahmad. Kang Darja. Ceuk Neng Ratna bari melong ka lanceukna anu katempo keur mureleng ka Ahmad, bangun anu ijid pisan. Samalah beungeutna oge katara meni beureum. Ieu akang lanceuk maneh Ratna. Piraku poho deui? Darja melong ka adina anu keur melohok, da puguh ngarasa kaget sabab geus lila teu panggih, tapi ari ayeuna teu kanyahoan datangna ujug-ujug aya di dinya. Kunaon Ratna maneh teh kala ngahuleung reuwas? Sabab ayeuna akang geus aya di ieu lembur. Darja ngomongna ditungtungan ku seuri bari neuteub seukeut ka adina. Hares Kang abdi teh reuwas. Ningal akang aya di dieu teh margi tos lami akang teh teu aya. Nah ka mana bae atuh akang? Ceuk Neng Ratna tumanya ka Darja anu jadi lanceukna. Teu kudu loba tatanya jeung teu kudu hayang nyaho. Sabab akang mah rek ka mamana oge bebas moal aya nu ngahlangan.
Ngan anu jadi pasoalan teh kernaon Ratna ayeuna make jeung aya di dieu. Komo deui beut babarengan jeung si Ahmad si tukang suluh, si tukang buburu. Anu hirupna salila ripuh. Ratna teh kudu nyaho. Lamun akang teh teu suka nempo adi anu ku akang dipikanyaah babarengan jeung lalaki kere anu sangsara balangsak malarat eueuh kaboga. Tapi naha kalah terus babarengan. Nah teu bisa lamun seug neangan lalaki anu sababad jeung Ratna. Mata kelapar yeuh lamun boga salaki ka Ahmad mah. Kitu ceuk Darja. Datang-datang teh teu pupuguh ujug-ujugan tawang we ngahina ka Ahmad malamah bari jeung tutunjuk. Da puguh teresep lamun nempo adina babarengan. Komo lamun nepi ka hahadean jeung Ahmad mah lantaran Ahmad teh geus dianggap musuh satru bubuyutan ku manehna. Kang Darja, kunaon ari akang teh naha eling atawa henteu? Naha unggal panggih teu srik nangan ukur ngahina we pangabisa teh. Naon atuh anu jadi kasalahan Kang Ahmad teh? Meuni ku ijid-ijid teuing padahal da ceuk rarasaan macan pernah ngarugikeun ka akang. Neng Ratna nempas kana caritaan Darja. Ngomongna tatag bangun anu teuneng ludeung eueuh kasieun. Da puguh geus kacida ngarasa jengkel kana perilaku Darja teh anu salila nangan ukur kitu jeung kitu eueuh robahna. Ratna, maneh teh wani ngomong kitu ka akang? Nyaan geuning leuwih bela ka si Ahmad daripada kalanceuk sorangan. Nah teh nyaho lamun si Ahmad teh musuh satru bebuyutan aing. Darja molotot ka Neng Ratna bari terus ngadeuketan. Malah teu asa-asa tuluy bae nyurungkeun awak adina anu keur nangtung gigireun Ahmad. Kang Darja. Neng Ratna awakna ngagaleong ka sisi gawir. Ngan untung rikat ku Ahmad ditewak. Lantaran lamun henteu mah geus tangtu bakal labuh. Ahmad, ti heula aing geus ngomong ka si laing, lamun urusan urang acan rese. Tah ayeuna kaparengan panggih di dieu sok geratatan-tatan. Hayu urang tarung anu panungtungan jeung aing. Sarta hiji lawan hiji sababikeun aing mah lamun can bisa neuleuh si laing ngajoprak. Salilana hirup aing moal tentrem sarta moal sugemaha teh. Ceuk Darja. Harita bener-bener ngajak tarung anu panungtungan ka Ahmad. Sabab manehna geus teu kuat nahan ka ijid anu salila ieu nyang karuk dina hatena. Astagfirullahalazim Aden. Naha make jeung kedah tarung sagala. Nah naon anu janten pasoalan urang teh. Dararaosan abdi mah asa teu kantos keduh kalepatan. Samulihna salira Aden ampir unggal pendak sok ngahina basa. Ngaleceh jeung nyacampah teu boga pisan perasaan. Pedah eta cenah salira teh ngaraos janten putra jalmi anu beunghar. Nyambung cing emut Aden. Margi harta banda anu salamina sok diagulkeun teh sadayana oge kagungan Juragan Subrata, lain boga sorangan. Sarta lain tina hasil kesang sorangan, cing atuh emut nepi ka lebah dinya. Ceuk Ahmad bari melong ka Darja anu keur ngabadega nangtung hareupeun. Cing atuh Aden ulah hayang ngajak riributan wae. Jadi jalma teh salilana hayang ngalajur nafsu ngumbar amarah. Cing inget jalma mah kabeh oge eueuh anu gagah, usik diusikeun paeh dipaehkeun. Lantaran anu gagah mangan ukur pangeran. Jeung cing inget harta banda pangkat jeung darajat, eta mah sakabehna oge ukur titipan ti pangeran. Jadi naon anu rek diagulkeun ku urang salaku manusa? Hampura Darja lamun kuring ayeuna wani mere pepeling. Sabab karunya ka anjeun bisi mata kadung kena. Lantaran hirup teh ngan ukur sakali sarta moal bisa dibalikan deui. Cing sakitu ka harti atawa henteu? Ceuk Ahmad nyaritana tandes tur Darja. Sabab hateuna mimiti ngarasa panas lantaran Darja salilana teu weleh sok hayang ngahina, nyeceleh jeung nyacampah ka dirina. Samalah ku ayeuna mah Ahmad nyaritana oge bari jeung neuteup seukeut ka Darja anu keur nangtung bari jeung gakerot nahan amarah. Beungeutna katingali geuneuk lir beusi atah meunang beuleum. Bangsat sia. Nyaan sia teh hayang modar lamun kitu mah. Ceuk Darja huntuna kakerot. Panona bunceli kawas anu rek luncat. Soal paeh jeung hirup kuring mah lain si laing anu nangtukeun. Sok ayeuna kahayang maneh kumaha. Rek ngajak gelut sok geura maju. Pikeun ngabelaan harga diri. Kuring geus siap nyang hareupan naon bae anu bari sakajadian. Tapi lamun si laing ngarasa lalaki, gelut teh kudu sacara satria hiji lawan hiji. Ulah licik sarta ulah main koroyokan. Ceuk Ahmad ayeuna mah geus bener-bener beak kasabaran.
sarta geus siap pikeun yang hareupan sagala rupa anu bakal kajadian. Hade si Ahmad lamun kitu mah. Godek Gojin sok keura saksian. Poe ayeuna dewek rek lut ngalawan si Ahmad. Tapi omat maneh duaan saurang oge ulah aya anu wani pipilweun. Dalaja we hungkul. Ceuk Darja bari ngareret ka si Godek jeung ka si Gojin anu ti tadi ukur jarempe bae. Bari nempokeun teu pipilweun kana eta urusan. Da puguh can aya parentah ti Darja. Ya siap sok lah. Gerager dewek barek lalajo we hungkul. Walon si Godek koloyong ka sisi. Gek diuk handapeun tangkal nangka. Rek ngalalajoan sobatna gelut ngalawan Ahmad anu geus dianggap musuh bubuyutana. Ya sok Darja, grader lah, mentong ngomong bae, aya hayang nyaho nah saha anu bakal leleh. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun kana naon rupi perhatosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.